Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Talaqul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadis. Qala ulama fi kitabi Bismillahirrahmanirrahim. Wasani al-bulugh fala tajibu ala sodiyyin wa sodiyyatin lakin yukmalu biha. Para bapak dan para ibu sekalian, dibangun sebelum sahabat menjelaskan karena ia pangsa dibangun dengan kejabutan dinasa budaya pada kata besar pun besar yang berhati Mulia sadayana bersama pun terkasih boleh. Kalau dibawakan terkena di sumber berkaitan. Salam mudah-mudahan dosa-dosa sadayana melalui wasilana orang lalu mengkurung dengan tempat mengenai mulia ia sejak melalui ilmu. Mudah-mudahan sehingga ayat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian hadir. Bila ulama syarat wajibnya sholat. Namun kahiji yang makna kudu ngadeg kana agama Islam. Jadi disebutkan agama Islam tihanna adalah sholat. Ayat sholat berarti ayat agama Islam, di mana Allah sholat Islam Eropa. Nah sebabnya sebab dia sholat mengumpulkan karena sakabe ukur jadi ada ada dua sholat dulu zakat 4 puasa 5 bulan haji. Eta nu dimake kabeh kumpul dina sholat. Sahadat ayat dina sholat. Maka dina sholat disebut ayat tasyahud awal jeung tasyahud tsani. Ayat tasyahud awal mah ayatna dina tahiyat awal
tasawuf sanimah ayatna dina tahiyat akhir. Ya sadayana kumpul dina sholat ini sholat dua sholat katilu zakat. Ari zakat ayat dina sholat ke ayat. Non artinya zakat bebersih. Setiap jalma mulai sholat kudu bebersih dulu, bersih badana lana secara dohir. Begitu sholat kudu bersih hatena, dohir batin kudu bersih. Jakarta bersih. Ini seperti jaga secara ulang boga pada saton. Ulang boga pada saton, tak pada saton teh. Lamun can di Jakarta, nah can bersih. Ulang peranggahan, nah di bersihan belajar karena tolak ter. Bersihan bola, dan hewan pada. Pemberoning dengan perang tua, lalu ningali pemajikan rebok kelana akaliannya, nakali ningali pemajikan rebok dari kebeban, beberasi dipusingan pada karena silakan. Coba lamun pemajikan bersih, salaki bersih, pantas mah, pantas. Ibu-ibu dek kebuka salapi anu keberasi jod enam kayak gitu teh ini kotrok rudin sirah binu kuapoy apa apoy atau binu kubisul hari bau kelekis binu kudaki awak binu kuhapur balik karangan luru cinta itu tabu bukan sakit itu mohon pas kurang ya laki kalau banyak bukan pemajikan mani cadu dulu yang ngaku karena disirat karena disampo-sampo acan untuk koneng karena nikah awak pilu kudaki syukur loromehan cipates tuh pak bukan pengajian itu tapi lamun bukan pengajikan anu bersih daek mawa kapasamuan rek prasmanan oke kali waktu mah pemajikan sampai bersihan kan tapi ada beberapa pemajikan itu di mana rek prasmanan katanya sok dilebar dirinya bersih bahkan mentara pakai sahabat jangkung oke shopping dulu gitu kan ini karena undangan ya pak ini karena undangan alirudi orang salakin aja lah boleh pikir dia pak alirudangkan pemajikannya disukuh-sukuh ke buru-buru mami mereka mana mah bahan mereka undangan ya prasmanan bapak pakai sepatu jangkung utara oke dan utara jadi mengosok biasa tapi ningali ya kalau nggak pakai sepatu jangkung utara pakai sepatu lubang nanti nggak beka beda jadi mengosok rumah biasa saya rukun sholat Rukun Islam jagat itu ayat dina sholat. Sadayana kumpul dina sholat. Tuh ayatnya santosna sadar sholat jagat nodi puasa ayat dina sholat. Tuh jalma anu keur sholat ngopi. Buat keur sholat kenapa kalau sholat yang dari kopi dia mulut atau ayat balaba diantar puasa salam sholat
ulama ketika urang keur salat tuluy aya berandahar tuluy dina salat berandahar mangka eta salatna teu jadi batal. Pasal lamun aya cilok jahil ini tuluy didahar jelas urang keur salat mangka eta salatna batal. Tuluy kumaha tuh cidukeun kamana cidukeunana kabelah kencang. Maka setiap baju sok aya ieu nya sok aya naon? Sakuan di dia teh. Aya saku. Berarti teh saku. Rata-rata baju sinyal rahasia kunaon karena baju rahasiana make sapuna teh dikencang. Sinyal. Rata-rata ieu saku teh dikencang. Ieu teh keur si cidu di mana urang keur salat saya tidur tadi tu lah, tidur kan tadi. Yang paling kali pakai usian HP di dia teh, lagi beri tongkat. Lagi kan, atau di usian rokok di tempat lagi. Padahal dia saku karena ayah di kencang. Rahasia anu paling utama mah di mana urang keur salat aya tidur kan dia. Kumaha mun Allah, oh tesakan. Baju nama kan kacet kulo pesakan make selendang teh kieu cirukeun ka selendang kumaha mun ayeuna selendang eueuh pesak eueuh cirukeun ka leuwih ka kumaha tong cirukeun kana dia teh karena ulah kencang. Nah sabab ulah kencang tempatna tempatna setan dan video jalan tercinta kurang ciruhan dan adrek kade isi hidupna karo pikiran kurang. Ini pesan ieu teh pesan rata-rata para bapak aya tegan ya pesannya. Ieu teh keur kawadahan ieu asup ka dieu ciru teh. Nah, urang mah jangan HP ayeuna, jangan rokok. Kalau bisa teh, HP aja rokok. HP, di mana ada berangkat, jalan mana ada tentang tinggi, bagian HP itu dibiasakan dia pas dulu. Dalam aya kotaan nih. Dan nomor kaopat nyaeta puasa. Ino puasa teh aya sadayana dina salat. Sadayana dina salat. Nomor kalimat nyaeta munggah haji. Hiji sadat dua salat yuk. Dapat 4 puasa 5 munggah haji ka Baitullah. Aya dina salat. Munggah haji aya dina salat. Dan munggah haji pangna aya dina salat sabab dina salat teh aya takbir. Dina munggah haji loba takbir. Ketika urang melontar jumratul ula, wusta, aqabah, baca ku urang takbir. Allah bismillah, Allahu akbar. Katareton dina salat aya takbirnya ka Allahu akbar. Ngan kajen dina sholat takbirna 2 hiji takbiratul ihram takbir kaini nama kedua takbir intiqal disebutkan hiji takbiratul ihram kedua takbir intiqal dina kurang intiqal teh Allah dina nangku kana ruku Allahu akbar dina ruku kana nanggung deui disebutna tidak Allahu akbar asal nama. Ya tadi ganti ku sami Allah lalakon Abu Bakar Siddiq kata teh. Lalakon Abu Bakar Siddiq katamuan aya jadi berjamaah, aya jadi berjamaah ka masjid. Itu sahabat manyantelna ka masjid teh nya. Nebiakeun mung katinggal berjamaah teh. Lamun teu ka masjid teh geuring. Jadi jeung kurang
Kamu baru Lampung mah nara sedekah kamadin biasa lima. Paling kamadin jangan ya tadi kan casan kali oke. Kamu berbarang listrik dia lah. Berbarang listrik balap zaman kalau listrik jalan mah ngapring kamadin. Sugan tadi kalau sholat efek nggak ada cas. Walaupun mata mereka cas. Dicantelkan Abu Bakar Siddiq mahatena ke masjid dan kirim berjamaah ngan kacek Abu Bakar Siddiq gak hormat ke tamu anu wajib kudu hormat kuburan kebiasa ketika Abu Bakar Siddiq ke masjid kebenaran Rasulullah terluku ke malaikat tahan sabab ayah hamba Allah kekasih Allah murek nilu berjamaah jeung salira nyata Abu Bakar Siddiq didinya digentos ku sami Allahu liman beda ini padahal awal nama Allahu Akbar takbiratul ihram Allahu cangkat dina ruku Allahu Akbar rek sujud Allahu Akbar ya Allahu Akbar teh lorobakna dina muka hati tapi bisa dikumpulkan dina sholat. Jadi intina para bapak yang antara rukun Islam anu 5 teh sadayana ngakumpul dina sholat. Wah, dina sholat emang mungkin begini. Nah, sholatnya dina nomor 2. Sholatnya nomor 2. Ada ya, kok banyak. Tahu lain dia. Enggak salatna. Dan aya nu gitu, salatna nomor 2 aja. Nah, nomor 2 oke, tetap syahadat, zakat, puasa, mugadi, kumpulna sadayana dina salat. Dan keistimewaan dina Islam itu adalah salat. Aya salat berarti ayat Islam. Ayat salat berarti eueuh Islam. Islam KTP disebutnya. Tertera itu agama Islam dina KTP nya. Ayat itu dina KTP. Kalau ada ayat asalna ada filbun KTP. Agama Islam tertera agama Islam. Tiap-tiap salat pasti ayat agama Islam, umat Islam. Tapi setiap Islam, jalma anu teu salat kudu aya agama Islam. Agamaan, rompang agamana lamun jalma Islam eueuh salat. Mata pimpinan, mata pantes doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangheulana nu dipariksa, oke? Bangheulana dipariksa teh adalah salat. Lamun salatna alus, amal anu saena alus. Lamun salatna goreng, amal anu saena oge, nieu anu saena oge sok nieu goreng. Ieu nek dina salat. Hukum Allah dina salat kamane diwajibkeun dikudukeun ieu salat teh bidang ulama wasani al-bulughul. Nomor kedua syarat sana atau syarat wajibna salat teh jalma nu digawena kudu balik. Ari balik teh jalma ieu tur berakal kitu nama. Jalmana kudu balik. Ari patokan balik, para bapak. Jalma kudu patokan balik ya. Patokan balik teh mun lalaki umurna umur 5. Mun lalaki umurna geus 15 tahun, awewe umurna geus 8 tahun. Patokanana atawa lamun teu umur mah awewe geus
umurna can 8 tahun tapi eta oge balik pertama. Ari lalaki mah keluar mani. Keluar cai mani. Apa cai mani? Cai mani teh cai hina. Kumaha ke cai hina? Sabab lamun didagangkeun cai mani jeung tahu bulan, ade keneh tahu bulan. Oh, aya dua jalma niji dagang tahu bulan, niji dagang cai mani bulan. Laku mana? Laku tahu bulan. Laku tahu bulan. Sanajan cai mani presiden. Ieu mah kena cai mani presiden bulan. Misalkan di dalam kana. Mulai meuli. Laku kena tahu bulan. Tahu bulan. Anu cene. Wijil cai mani presiden bulan. Anu cene nomor 5. Mah aya meuli. Misalkan sanajan cai mani presiden. Sanajan cai mani presiden tetap hina disebutna. Teuina kumaha jalma dibikin ku Allah tina air hina jadi jalma untung jalma diberi pangkat jadi mulia di buku dunia dari mulia jeung agama mah mulia ku Allah mah setiap jalma takwa eta mungku Allah disebutna jalma mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ari mulia jeung Allah mah, mulia jeung Allah jalma anu takwa ka Gusti Allah. Beda mulia jeung cekulan jeung jalma deui. Lamun dibere pangkat jabatan ku Allah. Lamun dibere pangkat jabatan ku Allah, eta teh hakikatna mah di Allah. Tapi melalui jalma eta mulia dan muliana jalma. Cara ayeuna rek pilkada ayeuna nya. Terus kekurang teh ieu we resep kurang mah partai kurang ieu, terus ayeuna pilihan kurang ieu, cek kurang mah alus mulia teh. Alus tapi cek Allah belum tentu alus. Belum tentu aku sama anu Allah nah anu geus dinas jalma takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kembali syarat wajibna salat jalma na kudu balik seperti nu bieu baikna umur awewe kudu 8 tahun lalaki lamun umur 15 tahun tuluy ayeuna lamun teu umur mah awewe geus lalaki geus kaluar mani eta disebut napa kumaha lamun ayeuna mah gitu fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin kumaha lamun can balik ya kumaha lamun can balik mangka lamun can balik mah teu wajib kalalaki ka bocah budak lalaki nu can balik jeung budak awewe nu can balik salat teu wajib ari can balik mah. Dalam dipikir mun dipikir tim 0 tahun nepi ka umur 15 tahun berangkat gerana. Eta teh waktu sakeudeuh. Dari waktu sakeudeuh kalau balikna ku umur 0 tahun sampai ke 14 tahun gerana. 14 eta teh lain waktu sakeudeuh. Teu aya hukum nu ngawajibkeun ka lalaki atau ka budak lalaki anu di bawah 15 tahun wajib sholat aya. Mata panat wala Allah dibere waktu. Bae mane uli potes lambayangan
teh ala peluut naon teh murah kulit segala rupa di umur 0 tahun nepi ka umur 15 tahun mah. Eta teh bareng Pak. Bareng. Aya 15 tahun ka dieu geus salat ya. Dibere gerak Allah. Dibere waktu. Eta hukum Allah. Ngan kajen di dieu tetapina wajib marentah ka lalaki ka budak lalaki anu can balik budak awewe anu can balik pada saben sinina dina umur dina saparantos umur 7 tahun. Ya umur 7 tahun wajib kudu dibarentah salat. Budak teh teh baik dari jajar beberapa asal mana sholat kurang. Sama-sama perlu tahu sholat mana? Pertama perlu kita sholat. Dulu bacaan kita sholat wajib ke bapaknya, belum belajar. Kayak tak kurang kali anu di bawah. Lalu saparantos umur 7 tahun teh praktek kuduna petangkeun ku bapakna. Takal bapakna belajar ka budak teh dimulai wudu napi ka susucina ajarkeun ku bapakna kewajiban belajar pertama nyaeta orang tua bapakna kapamajikan babatahan ku bapakna dulu di mana boga budak bapakna deui anu belajar ka eta budak prak-prakan guru diajarkeun ka eta budak tuluy ayeuna salatna cek salat baheula mah jadi jampean ya salat baheula doa dina salat atawa jeung praktekna salat ajarkeun ka eta budak lain dengan salkur marentah wungkul kayak budak teh jangan tak kieu teh tak kieu salat teh aya kalian geus salat tapi prak-prakan salat jeung niatna jantimu aya teh usolli fardhu subhi arba'a raka'atin musafir salat teh salat usolli fardhu subhi arba'a raka'atin berarti subuhnya apa? Nah, ulah biar itu ajarkeun ku urang kabudak-budak ajarkeun dimulai wuduna napi ka alusna tuluy ayeuna napi ka prak-prakan salatna digawe salatna kudu kieu ieu wajib eta ka ibu bapakna belajar eta bulan kali. Bahkan cek ulama lamun budak teu ngawaro umur 7 tahun lebih geus umur 7 tahun lebih teh dita salat teh masih kene ngabaner teu ngawaro mangka wajib ka indung bapa nyepret ka eta budak gebuk ulah gebuk nama gebuk deudeuh Wana pira penyentuh bola, budak ke ayah hukum. Walaupun dina agama maka ayat itu yang temenang hukum agama lumakat ngarusak karena jasad anu segel. Hukum agama kalau lamun ke ayah hukum agama temenang ngarusak jasad anu segel kalawan ke ayah. Kalau contoh budak, jeung agama kudu diteuheuh eta budak lamun teu ngawalo di kita salat umurna geus 7 tahun leuwih misalkan teu ngawalo tuluy diteuheuh eta teh aya ceuk hukum agama ceuk hukum Allah yaitu teu ulah matak anu sabkana badan budak. Cepret, mah bener beratna.
banyak berat dua yang mana di gereja jajan asal sholat banyak berat kiane lamun ke sholat mana misalkan lamun ke sholat mana mual di gereja jajan atau kena naon ke pohon kabudak misalkan setiap kabohong dosa itu ayah kabohong tapi dimenangkan. Cara contoh ngabohong dimenangkan mah seperti jalma dituding atau waktu itu kabudak contohnya lah kabudak ke lamun dia sholat atau lamun sholat main baginya lamun mana sholat berat dibawa ke kota padahal di roham ke kota namanya tapi bawa ke kota asal sholat boleh udah ke sholat kemarin kok bapak ira ke kota udah sholat maghrib ulang mau sholat maghrib berikan sholat bisa ulang mau syukur masih kene kene hidup bapak nanti di iman ya, karena dia bersyukur, sok sholat subuh lah. Pada subuh pagi, kan duhur. Dulu ini gitu, kembali ke beratnya. Daya tambah, apa oke, dina halus. Maka halus, apa dina halus. Ini bohong dari barat terulujir, tapi dina halus. Cara tai ayam dipakai ngaberak buah-buahan. Tai ayam dipakai ngaberak buah-buahan, dia tai ayam. Coba lamun didahar dari ayamnya selalu ayam tapi lamun diberakkan karena ada bumbuan diberakkan karena mangga misalkan tapi mangga nama amis itu lah sate ayamnya daripada tak itu jadi intinya ia lamun budak geus umur 7 tahun wajib kainu bapakna kudu marentah kana salat lamun teu ngawarok tengeran ulah matak narusak kana diri budak aya neugel manawi aya neugel hakiki neugel manawi seperti itu tadi mana diberi jajan asal kudu sholat wasarisul al-aqlu nomor 1 nama syarat wajibnya sholat kudu berakal. Jalan anu teu berakal mah teu wajib salat. Di mana-mana para ibu jeung para bapak kudu salat kudu dihilangkeun heula akalna. Eta ya share. Pak ulama mung salat sama ini kayak itu. Ulang lagi itu. Para bapak sataranya itu kubur linga. Ada terjemahan mung salat ingat tuh pakai baju. Para ibu kukurelingan tuh pakai baju gitu. Kata WWT pakai sataranya gitu. Mungkin sholat asal gitu. Dan gitu. Jadi di mana-mana kurang sholat, baik sampai Nah itu kita kewajiban salat wajib sholat nama kayak di jalan makna Islam. Kedua jalan makna kubalik nomor 1 saya dibalik keluar akal terwajib sholat malah wajib ala majnun terwajib sholat kajar maknun ya mudah-mudahan di pengawasan musyawarahnya disyukuri dilaksanakan aku matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton, subscribe, like, and share.